Kunaon mah? Tiga anu iya sih anu bingung gitu. Teuing nya teh. Tur tinggalian teh asa burem Iya gitu. ketika jauhan nempona. Hmm. Mereka ada kata yang jelas. Yang gitu. Nah, dia sok di dia. Cing, Nempona teh dia. pang cobaan. Wah, komoti kejauhan kieu jadi ngebayang itu blur. Oh, menunya. Dah sing dia cek dah sok di dinya di dieu. Tempo. Kurang tempo kurang. Kan, orang mah bener normal. Naon misalna Anu kahiji mah soto Bandung, anu kadua nasi rames, anu katilu nasi timal, ayam geprek, ayam penyet, jeung nasi goreng. Bener. bener. Mantu kumaha? Kamu sih mah kurang tidur bener. Urang mah ari ieu mah naon aya lah ngan teu pati ieu. Ngeblur gitu. Eta mah Ai kabaca mah siga nama. kurang duit. Cing samang itu cobaan. Mang Jeung sok mah nga dieu, sarua teh jeung urang. Nah, lanca itu Jeung sok. mana? Ah, cek, kas ningali ieu mah. Tuh, soto Bandung, nasi hangas, nasi timbel. Nanti imah hungkul, urang mah meningali TV, sok gebleng. nah, emang bisa gitu. Sengaja geblek gitu. Ada TV na eueuh dijual. Si Mang ngabodor hareupeun Jojon. Jon. Tuh, tanyakeun ka si Teteh geura. Ah benernya tanyakeun Ieu kita neng cing Mang ieu pang ieukeun. Eta tulisan ieu belah dieu ieu. Tah, ieu naon ieu tulisan ieu. Menu eta mah Sanes ning sanes menu. naon atuh? Saur abi mah sanes menu eta teh. Danya tah ieu mi ieu en ieu yu mi en yu. Sebel. Lainnya tadi mah jualan teh kacau. Kacau kunaon mah? Keur mah tiseun nya. Menang duit palsu. Teuing. Cenah teh kita candi ieu urang da apa 100. Lumayan atuh 100 semuanya. Si eta teh foto apa gitu ting kumaha ngabedakeunana. Jadi kieu mah sabenerna nama keur para pedagang mah kudu apal teh ngabedakeun duit asli jeung duit palsu teh. Nyeta kuduna mah kitu. Kan aya dina TV-na oge 3D. Nah eta Apal 3D? Teu. Gula dulu doang. Hah? Kieu mang bener di aslinya. Lamun ayeuna urang ngaragukeun kana eta hiji duit, arek nu 100.000, arek anu 50.000. Si duit eta teu neun hareupeun imah atawa hareupeun toko. Beberapa jam kemudian teang we ku urang teh eta duit. Lamun leungit duit asli. Lamun palsu mal aya nu nyokot. Nya mah ya wae. Mau keur ieu teh teng ing ininya mah. Ih lapar. Lapar? Lapar atuh. Tuh sarua urang ge lapar untuk duit. Sarua. Tetang wae teh. Daging naon? Asana Jeung naon mah? Naon nya urang mah teu boga duit. Urang mah jeung bawang bodas we jeung bawang beureu we 1000-eun. Lah kumaha si teteh we lamun teu boga duit. Zaman rom wae. Zaman rubusa. Ya, itu ngarenah beuteung gampang mah. Teu boga duit. Jeung nog asin we lah. Sangu nog asin we nya. Abi mah jeung oreg tempe we lah. Oreg tempe make bala-bala hiji. Ya 5.000-eun we lah pokona mah. Asal pas pokona mah harga sakitu. siap. Cinta naon? Naon we lah abi mah kewe di ditu ningal deui. Mana atuh? Teu boga duit talangan atuh. Ya talangan heula. Bae sakalikeun we jeung bulan ke lah, bulan ke. Kita kan friend. Iya, kita kan friend. Ieu mah nya lah.
Nah, tulisan Arab. lain. Tadi itu Hongkong aja. Hongkong. Jawa lempang ke Hongkong. Naik angkot. Tunggu ngus ayo astet. Mana? Ya. Abi mah. Ya. Nuhun pisan geus mah lapar deui. Mending nok asinnya. Da cina eta nok asin mah. Ieu mah urang mah jeung oleh tempe. Iya. Ya urang mau apa sok suang kira. Ya sakali ewang bisa nu meuli. Nah, asin. Kendeng log asin. Nya, buka we eta. Sedang asinan dogan di jerona. Senang asin. Ah. kalau lucu.